Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, berjumpa lagi dengan Ki Kampak di acara stand up komedi tunggal. Harum mewangi sepanjang hari, pusing, 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 pusing. Ki Kampak rek mere judul Hayang Beunghar dilobakeun jarah. Ki emang aya nu kitu, nu aya balangsa. Geuning ki balangsa ge ngaya-ngayakeun joroh ka joroh ka joroh ka sukses hanteu nu aya bures. Akhirna nepikeun ka gantung diri. Geuning ki nepi ka kitu, sok we na berita tingali loba geuningan. Geus jarah ka mana jarah ka mana duit beak beunghar hanteu. Akhirna kumaha? Nepikeun ka loba nu dordar jeung saha jeung salakina akibat loba teuing jarah. Nepikeun ka aya nu nanya ka Ki Kampak, "Ki, ai mamah kudu ka mana?" cenah. "Hah? Maksudna kumaha mah?" Aya aranna teh si mamah nya. "Heueuh mamah teh kudu jarah ka mana deui atuh Ki? Geus puyeng, geus bingung, pusing, 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 pusing. Hayang beunghar uing teh Ki, geus ka mana sugan aya atuh pananyaan nu pisukseseun cenah. Supaya sukses, supaya maju kawas batur cenah." Hah, Ki Kampak nepi ka bengong, bingung. Geus ka mana, geus saep naon mamah? Mamah mah geus ka mana, geus beak motor 2 sawah digadekeun akibat naon eta? Cek Ki Kampak. Nya eta geus ka mana teh akibat jarah wae mamah mah, sukses henteu. Astagfirullah, nepi ka kitu eling mamah, ulah sampe nepikeun ka kikituan wae. Geus ayeuna pasrah menta kanu bogana. Nya heueuh atuh ai kitu mah Ki, balik ke manehna teh.